gegedena daf'il bala di samping urang ngabungahkeun ala kadar sebab alamat-alamat bahaya masih kene encan selesai maka urang kudu loba jang nahan. Emang cina kiai bisa ditahan, wallahu alam, da urusan Allah. Ngan Kangjeng Nabi mere daf'il bala, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Adapun damah bahaya bala anak dek jadi dek ente tu kumaha Allah teu meja Allah nu bogana. Kuari dipermasalahkeun banjir sebab anu asli nama ulah sok nyaritakeun kitu. Asli nama tararobat ka Allah. Urang moal aya anggeus-anggeusna nyaritakeun kos kitu mah bahaya anggeus. Selesai henteu ngocomang bae. Mere henteu disia. Ngocomang bae mun deukeut mah jeung urang soekeun habak. Ya Allah ulah waka nyaritakeun sebab-sebab zahir. Sebab-sebab kos kitu mah gampang budak ge bisaeun tapi ieu meureun aya bebendon Allah anu urang teu nyaho sehingga Allah teh bendueun pisah kirim tentara Allah ya bangkong ya orai reungit rambetuk laleur cai angin jeung sajaba-sajabana entala urang kasalametan nu boga salametna Allah penta ka Allah ja Allah nu boga salamet Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus dibaca ku urang galman teu salat ngan teu asup ka hate bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi beih manis hebat macana ditajong me goblok-goblokan jadi baca ongko aduh masyaallah watak urang teh beureun ieu tauhidna kakarak datang ka biwir hungkul atawa datang ka tikoro incan nembus kana qalbu tapi beureun Gusti urang teh sakieu meureunan diberena ku Gusti carita lamun urang diberena ku Gusti teh hakikat tapi carita syariat mah meureun ieu teh kasalahanna aya di urang kasalahan lalawara kasalahan api lain kasalahan baik anu dihaja maupun teu dihaja senyaho kredit teh haram pan terus baik senyaho korupsi teh haram pan terus baik senyaho pasuna pasini teh haram pan terus baik senyaho kepan mabok zina judi haram teh kabair tapi terus baik termasuk ngabunuh silih tingkah silih zalim terus baik Allah bendueut antaran urang kitu ngalawudu cai wudu ngalir ka kali bungaheun kali urang junub boga hadas gede cai teh ngageroan yeuh ka dieu aing teh ditugaskeun janga bersihan maneh mandi urang bungaheun cai teh
urang dahaga ibadah cak cai aing tugasna diilum ku urang bungaheun cai walaupun kaki ihkeun haju cai kieu najis tapi bunga ketika aya anu zina haju ngisang ngocor caina samarukna taneuh teh teu ngomong goblok-goblokan batu teh samaruk teu ngomong tolol-tololan hiji dua mah meureun encan renyong teh nyawa sia bahasa renyong tah eta geus kebal tah bahasa renyong kos meong garong berenyong tah ketika geus aya puluh ratus bahkan rebuna anu ngisang urut zina dikali pan kali teh keheuleun cai teh benduan ngalir terus ka laut laut ge teu senang mudal urang manu ngaji teh pan percaya lantaran batu ngomong jakarungu ka kuping kapan kuno Maha Agung Kangjeng mah assalamualaikum ya Rasulullah batu salam ke Kangjeng kayu salam ke Kangjeng tunggul korma dikantunkeun ku Kangjeng teh kapan nangis berarti kan nyarita ka Kangjeng nyarita tuh ka urang ge ngomong sarua kasih eta mah ngajablong atuh sarua bahasa depan muka Kangjeng mah nyarios masyaallah ka kiai ngomong deureus keneh tah bahasa urang mah carita kasih eta mah ngajablog beda bahasa tuh dah kullu syai'in yad'uk setiap perkara ngagerowan ka urang baik ngagerowan doa maupun ngagerowan laknat tah lamun urang kadinya inget sih hade kapan urang ngalengkah nu ditincak ku urang teh senangeun apa henteu ketika senangeun ngadoakeun ka Gusti ketika teh senangeun ngalaknat atuh pan gunung ngomong gunung ka Kangjeng Gusti abdi teh jadikeun emas we yeuh kasihkeun ka Kangjeng jang berjuang ngomong gunung teh Muhammad ieu kaula jadikeun emas jang berjuang ngomong atuh meureun taneuh ge bari ngomong ka urang teh tolol goblok sia mobil sia kreditan mah lulu goblok tolol tuh kan tuh ngomong ngomong segala motor segala mobil nyaho ongkoh ngaji ongkoh sia terus bae ongkoh bigi begen bae sia awas ya aing ngagoyang bae awas ya Karawang goyang nah siapa tuh goyang ambles tuh mantap as-shadaqatu tadfa'ul bala cek bahasa gaib ya bahasa gaib tapi kula ge ti batur kula mah teu bisa ieu ge masih keneh rada rarempat aya permintaan dibejakeun soteh abeh urang mawas diri hiji aing ulah diganggu cenah cak cai di Pandeglang Gunung Karang aing ulah diganggu awas sia ngaganggu ka aing saat atau banjir kedua laut embungeun diurug cak laut awas yang ngurug aing bakal mudal katilu wayahna sia kudu kadenge ku aing cenah tobat sing lobakeun maca istighfar ka Gusti tapi ayat terutama para kiai aduh
atuh pantah maka urang tah supaya mawas diri jangan geus mantap ya supaya loba istighfar meureun jeung bangsana mah geus dibejaan aju meureun nego-nego jeung bos kan bisa nego kumaha ya Allah ya ajeuna urang kos dukun teu aja baheula bandek menyeun pabrik sosotan jeung hareup mana anu oh minta dipencetkeun kotok ceukna kan gitu nu ngadaharna mah sia bae aing mah minta getihna pan dukun teh tetapi pan meureunan di negara teh sapoe saminggu sabulan satahun teh Allah masrakeun ka para malaikat nu ngajagaan negara supaya aman ieu negara di gunung aya malaikat di laut aya malaikat di leuweung aya malaikat boro-boro eta deui jangwatan nagara urang ge kapan aya malaikat ye kenca katuhu teh ye dua malaikat anu mimilu bae jeung urang nya nyekelan pulpen bae nah tulis cenah kieu eta mangsina teu beak-beak sia mah nyaritakeun mangsina goblok malaikat pemual beak-beak lantaran mangsina cidu urang teh mangsi ketika urang nyarita tak eta jadi mangsi tulis gunya nah lamun gajahoan mah urang malaikat nulis dayanya kanyahoan leban nulis tu bagus bae urang diantep leban nulis tu jore mah cekel urang ulah ditulis ya emang malaikat bisa disogok kita mah kos polda burung polri itu mal bisa disogok jadalah anteng istiqomah mantap nu can selesai di dunia diselesaikeun di akhirat sembal urang leungit sakali nu urang tetep nu urang datang ke akhirat engke di akhirat gapahan ge ku urang teh sendal teh sendal lili ya Allah ieu orang sendal lain lu dipaling ku si eta ius ya nah iya kaya kotok kan pernah ke orang diadukeun datang ka urang nuntut ka urang jarum batur leutik pernah dipaling ku urang hadir heula minta pengadilan ya Allah ya Rabbi datang ke segede kieu urang teh ieu teh geus sabaraha banda batur harta batur nu ku urang dicokot lamun ridho nu dicokot na aman tapi lamun teu ridhoeun pikumahang ya Allah cukup meureunanan jangka neraka maling sendal dae matu baik sendal lili aduh ya Allah ya Rabb deres tu dipaling dari ridhoeun mah lagi sendal ngaji sendal naon dae matu aju kumaha lah dae matu ieu ai beukeun malos aju ridho mengaji mah karena karunya nyana geus diridokeun ku masalah mun kieu mah mengaji teh kotetang koteteng nangan sendal bu sendal naon tuh tepit sebelah lain aju kumaha sial tak goblok tungtut poe di akhirat deh jepit sebelah lain we geundeuk nungtut eta kan deuk kumaha. Nah iyalah sekedar gambaran Allah lamun encan murka ting jeung bendu-bendu ting moal wakanyix tekar ti atuh cai hujan aja leutik tapi sadag-adab 12 meter
20 meter Masya Allah di jalan saya juga itu jadi sasaran wetan nyenan liang emas udah ditangkepan ku polisi lantaran nu jadi sabab bencana teh cenah eta sekulawat mangke bae heulanan ulah sok kajung ngundang-ngundang bebendu Allah endek jeung henteu na make tiiskeun heula sebab ieu mah usum istighfar baheula usum istighfar besi hanas polisi nangkepannya na horeng Allah gregetna ke polisi tambah polisi mah mana bener na atuh mana bener na tuh bener aja polisi nu teu bener nu bener mah tuh bener bae ngan mana aya tuh pengamanan banyak dengan modelna ya modelna jelema lamun bener dipake karesep gitu bae lah eta mah geus jadi adat asal bener dipake karesep ieu mah budak leutik bae ge budak leutik ceurik di mobil lah ceurik sia polisi stop boleh oge ka polisinya pakai galalaga budak ke cakep eta Masya Allah yang bapana polisi teh nah ieu mah henteu rek nyaritakeun kejahatan polisi bisi kasalahan teh aya di manehanana Allah tambah bendu engke tambah geus aya mah mendingan alal istighfar cek ulah pemerintah ulah waka mengkambing putihkan nanti nggak putih baik siapa mah lain hidung di siapa mah Mbak Jawa hidung siapa mah kesempat dengan gaya ulah sini sedekah istighfar mega Allah geus urang nemah ngarasa dosa kabehan beres pedagangna meureun kami teh ieu teh teu bener dagangna petanina Gusti kami teh meureun tani matani meureun loba anu pibendueun Gusti kitu keneh ustad-ustadna jeung kiaina kitu keneh pamarentahna geus we ayeuna mah urang babarengan kabeh jang keselamatan urang maning instruksikeun istighfar heulanan gubernurna ngainstruksikeun presidenna ngainstruksikeun istighfar sebab biar terus-terusan geus we kita sama-sama istighfar nasional di Senayan atau di Gorgor undang kiaina kiai partai bayar nambah bendu istighfar bae kudu dibayar tak kiai goblok tolol boloon aduh padpun sial tah istighfar kudu dibayar atuh nemah iya gara-gara nama ki partai ya kudu dibayar baik jadi ulah sok jalakeun ki partai cenah dah siap yang keladina kudu dibayar baik ulah ya orang babargan istighfar geura ka Allah aduh laun urang terus istighfar ngalengis make kedalaman hati mungkin sewaktu-waktu dibere ku Allah sewaktu-waktu dibere alamat dibere sir dibere pikarsepeun pikasieun diomongkeun sadaya urang kahareup tetep kudu mawas diri lobakeun sedekah jeung istighfar sebab cai gurung karang ngomong aing ulah diganggu
siang ngaganggu aing pantamah di ditu titipan Syekh Maulana Mansur di luhur. Waduh, aju aya nu ngagegeh. Nah, mulai tah nu ngagegeh. Saha? Ya malaikat. Jeung sajabana geus urang kabehan babarengan nemah kasalahan di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah aya pusuna pasti ini heulanan istighfar nemah. Sebab eta tadi kokobok jelema nu korupsi cai kobokana dipiceun samarukna batu taneuh teu nyaho. Atuh nyaho jangan hiji cai mah tidak tahu urut korupsi maling haju nyanap dahar kokobok gergeteuh. Masya Allah geus puguh nu zina. Ngai cai wudu bapan resepeun batu kali resepeun. Masya Allah kali cai dipake kurang isang, dipake mandian mayit, dipake ngombah-ngombah kotoran sajabana jeung sajabana balik deui ka taneuh disedot deui ku urang jadi bersih deui maha kawasa Allah. Urang teh nginum cai anu bersih padahal mata teh urut mandian mayit. Urang teh nginum cai bersih dina taneuh disedot ku urang padahal mah urut nyisang si mbak. Ayo pikir maha kawasa Allah urut kutar kotor balik deui ka jero taneuh jadi bersih. Maha kawasa Allah ngan eta tadi bahasa-bahasa cai mun urang paham, bahasa-bahasa batu mun urang paham, taneuh mun urang paham. Kullu syai'in yad'u li kulli syai'in wajhun. Tiap perkara ngabogaan beungeut. Di beungeut aya mata, aya irung, aya ceuli, aya sung. Waja'altu wajhaka ka urang, waja'altu wajhal ma, waja'altu wajal hajar, waja'altu macam-macam da Allah ka ditu. Aing ngajadikeun wajah sia menghadapna ka mana? Aing ngajadikeun wajah batu menghadapna ka mana? Aing ngajadikeun wajah tangkal kayu ka mana? Atuh coba berpikir ke orang, ayo gerak. Orang ngawaluku, ngagaru, pelakan ku orang pare. Beh, surubukna sakitu hebatna, cai sakitu hebatna. Beh, bagus perkembanganana, ayo kereuneuh, reuneuh. Pare ge reuneuh sarua bae. Teu nyaho dikawinkeun aku urang, ujug-ujug reuneuh. Reuneuh, tapi pat bae. Kok eueusian? Gambrung eta jelema boga tangkal kadum masyaallah buahna pohara jasa bagus sesuai jeung aturan ahli pertanian. Tapi kunaon atuh eta sajabati buahna raragagan padahal geus aduh geus hebat raragagan tangkalna ge haju lain. Aya naon sih kurang teu pernah dipikir seperti eta. Teu pernah. Hanya jelema-jelema anu dibere bijak, jelema dibere hikmah ku Allah anu paham ka urusan-urusan kos itu. Ta etalah para aulia-aulia Allah dibere ku Gusti paham, jangan nasehatan umat. Ngan eta wali sok saliru jeung dukun. Dukun ge akur kitu. Beda padahal perjalanan anak ai dukun mah atuh dukun ai wali mah tu wali ya ai dukun mah ke hadam-hadam Mbah Jamrong hadamna
nirjan jin miing jin macam-macam nu ngagegeh di pakuburan tangkal kayu gede rindang tangkal kayu golkar eta jin melulu di dieu tanya sekedar jang ropong pikiran urang ka alam eta sing hade sakali deui geus urang babarengan di lembur ge ditahan lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung sodaq